Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningannya dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Si Buntung Jago Tutugan bagian anu ka-11 karya Bapak Esukandar. Ia mangrupikeun karya lawas tahun 1860-an nya nutos di pedar kumang pirang-pirang pendongeng legendaris pala wargi sadayana sareng ieu kenangan simkuring nuju SD kapungkur nya didongengkeun teu didongengkeun deui teh jang malikeun katinung ka mangsa kabaheulaan nya. Kumaha atuh salajengna ilalakon si Andi atanapi Si Buntung Jago Tutugan teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun satacan dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di subscribe heula nya supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Oge nu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugia sing tiasa jantan rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayana. Kamu ibu-ibu bari masaknya segegerohna nya bari ngarumpi jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibu oge kamu bapak-bapana bari nyikopai siapkeun cikopina nya bari ngabaheuhai udud samsai ditepas. Bari ngabayangkeun bohay oge di pademelan di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna nya di tempat cukur asgarna di pasar di pabrik di kantor di perjalanan apokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh senajanten rencang damel landong katinung ka mangsa kabaheulaan. Ulah hilap di like di komennya YouTube-na ada bager pokona mah anu teu komen dicegat tingalikeun di pengkolan. Oge salah sawios bentuk apresiasi nyaeta ulah di skip iklan ada bager sami sareng nyawer eta teh nya da salah sawios pemasukanana tina iklan YouTube baik kamu mata ulah di skip cing karunya hegabi mah jauh tinung bapaknya. Sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring da simkuring mah sanes dina radio nya ngadongeng anu tangtosna aya sponsor aya iklan. Ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari khusus dina widang dongeng Sunda. Tah saumpamina ngaros kahibur tiasa nyawer ka dieu tah. Kana nomor dana sabaraha we saiklasna etang-etang we wes parkir. Sareng kumaha di zaman kiwari mah nya ngagib transfer teh gaib da hayu urang ngagib mangrupikeun aosan Al-Fatihah ka pengarang dongengna pamugia ieu karya teh sing janten ladang amal kaum Bapak Esukandar nya saumpamina di dieu anu nongton aya 10.000 heug sadayana sami-sami ngaoskeun Al-Fatihah ih janten medan energi luar biasa eta teh bakal uih deui ka urang sadayana kasayan teh di mana urang resep ngadoakeun batur saleresna urang ti keur ngabuka panto nya yen makhluk nu sanesna makhluk Allah nu sanesna bakal ngadoakeun urang insyaallah. Khususan ila ruhi ahlil kubur Bapak Esukandar Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Pamugia ieu karya sing janten ladang amal anu ngocor ngagolontornya kanggo Bapak Esukandar ya, di alam barzahna sing ditempatkeun di iliyin taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge urang sadayana wa inna insyaallah bikum lahikun saya ngala bakal nyusul atuh pamugia urang saling doakeun atas dasar cinta kana Allah jaga dikempelkeun oge nya dina kayaan aya dina rahmat magfirah Allah. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Si Buntung Jago Tutugan bagian anu ka-11. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun perung
ayeuna rek ka mana kitu Andika teh Andi? Nya rek balik we, piraku dek terus ngaringkuk di dieu. Bisa kitu lempang sorangan? Nya rek maksakeun we hari Andika teh maksud nganterkeun mah. Ulah kapalang nulungan atuh. Aya tanah galau ya Andi. Tedihakan ku bedogna si Barowi oge geus pirang-pirang untung maneh teh. Nyitar siah barijung cengkat sarta temalire deui ka Andi leos bae manehna indi tidinya. Seseleket hanjat kaluhur nepikeun kalesna teu ka tembong nyitar siah teh teu ngareret deui ka tukang. Geus 2 kali aing ditampiling ku manehna. Lamun teu karunya jeung ras kana panulungna mah. Piraku teu diwara tah. Nah anak saha jeung rekamana cenah make los-los ka dieu sagala. Kapan lemurna mah di ujung tah teh. Andi ngagerentes panonna manco kaluhur ka urut Nyi Parawan ngiles diteureuy ku rerembetan. Naon sababna atuh nyitar sia teh bet aya di lebah dinya sarta deuk ka mana? Puguh matak teu kaharti pikeun anu teu nyahoun saperti Andi mah. Mangkaning tidinya kalemur hujung teh ka Cidajauhna sarua we jeung ka Cipancar malah leuwih jauh mun make jalan kaleles mah. Kajaba lamun norobos motong kompas ngan kawasna ari awewe mah moal daekeun mun make jalan torobosan teh. Tapi memang pikeun urang hujung mah geus teu matak aneh lantaran geus biasa nyitar siah indit-inditan jauh teh. Sabulan atawa 2 bulan sakali mah kudu we ngalantra indi ti imahna. Nu maksudna taya lian tirek nepungan bapana Ki Jantra nu mangun di Ciaro. Bubuhan mojang anu boga pangabisa sarta ngabogaan hate anu teuneng ludeung malah semu-semu anu angkuh sok ngahina ka batur. Lalakon anu sakitu jauhna teh tara ieu dipake seunggah. Resep we nu aya bakuna mah ngarasa percaya kana dirina pribadi mun aya naon-naon di jalan manehna sanggup nyang hareupan. Harita teh rek nganjang ka bapana salian ti geus ngarasa sono teh bari sakalian rek menta duit lantaran bekel di imah teh geus beak. Maklum Ki Jantra mah langka pisan balik ka hujung. Kitu we dina balikna teh ukur ngan saelol. Sejen ti eta manehna teh rek menta diwarah deui elmu panemu lantaran waktu manehna kungsi dielehkeun ku Andi teh teu wudu jadi pikiran berang peuting. Ngarasa teu ngeunah make bisa dielehkeun ku pantar Andi anu dianggapna jajakatan padaksa. Waktu ngaliwat ke tempat di mana Andi keur pacental-cental jeung Bahrowi manehna ngarandeg terus nguliwed susulumputan di numbuni ngintip. Kaduanana oge memang apal anu saurang Bahrowi anu harita dibarengan ku 2 baturna nyaeta Ardasim jeung Sudinta. Sidik musuh bapana atuh ka Andi mah geus puguh kapan sababaraha poe ka tukang kungsi patelak jeung manehna. Dina waktu derna galungan Andi dihurup saeutik oge taya pangaruh naon-naon pikeun manehna mah malah kahayang nama musuh-musuhna teh babar kabeh parae. Tapi waktu mireung gerakan Andi anu sakitu hebatna mimiti hatena teh make rada katarik oge malah antukna mah make ngarasa lebar sagala lamun jajaka pantar Andi kudu ngajolor jadi korban pangoroyokan. Waktu Andi ditarajang ku pecut manehna make lelinyapan sagala sok sieun Andi teh bobor karahayuan teuing kasurung kurasa naon anu matak manehna jadi mihak ka Andi anu memang geus jadi musuhna ngan anu teh lama manehna teh ngarasa kataji ku kahebatanana ku manehna jol-jol ka uji we yen tingkat pangabisana Andi teh lain bantrak-bantrakeun. Pantes lamun manehna teu mahi nepikeun ka ngalaman kasoranda memang diaku yen Andi teh lain pitandingeun manehna.
Waktu Andi direreang ka sisi gawir sarta jelas rek dibinasa ku Bahrowi, mun ngagugu kahayang hate mages hayang kajeleng bae nulungan ku jalana rajang ka Bahrowi, tapi dipikir deui kitu petate sarua we jeung marabkeun maneh. Moal aya gunana malah bisa-bisa manehna kabawa binasa, komo lamun Bahrowi nyahueun yen anakna Ki Jantra. Tapi sanajan kitu, hatena geus gili gen Andi teh kudu disalametkeun, ku kituna barang bedog Bahrowi geus dihembatkeun, kop bae manehna nyokot batu sarta terus ditenggorkeun, anu beneran pisan keuna kana pigeulangna. Tapi lain deui ngarasa kaget na lantaran sacara ngadadak Bahrowi teh jadi ngabolaikeun maksudna, anu antukna Andi kalaka digurubagkeun kana jurang. Leuwih mata kaget sanggeus ngagurubagkeun Andi teh, Bahrowi terus kabur bangun anu manggih ka sieun. Sanggeus karuhan Bahrowi teu tembong, kakara manehna wani kaluar tina panyumputanana, langsung ngurusi si gawir anu saterusna manehna seseleke turun bari gegerowan. Hatena lain deui ngarasa hariwang, sok sieun nyawa Andi teh teu katulungan, puguh digurubageun kana gawir anu sakitulung kawingna. Ari geus gok Andi kapanggih, hatena anu tadina hariwang teh ngadadak leungit. Teu kahartina teh bet jorojoy aya pikiran ngewa, aya pikiran Andi teh rek terus dihanca meungpeung keur teu walakaya. Tapi teuing kunaon deui, hatena jadi murengkeud anu antukna manehna teh jadi bingung anu lain dikieuna, lantaran jadi teu pararuguh rarasaan. Tempo-tempo rei rasa geuleuh, tempo-tempo datang rasa watir. Waktu Andi ngebrehkeun hatena hayang dianterkeun oge, memang hate leutikna mah hayang marengan, ngan rasa angkuhna teu mikeun. Katurug-turug ras deui kana maksudna sorangan anu rek nepungan nu jadi bapa. Jabala lampahanana teh masih keneh jauh deui. Ieu sababna manehna teu mirosea deui ka Andi, leos bae manehna indit deui ti dinya. Andi sanggeus nyitar siah ngaleos teh, manehna oge maksakeun hudang, jung nangtung semuru manggieung. Saterusna angsrod manehna ka karayapan hanjat, bari nyuai-nyuai rerembetan anu ngahalangan jajalaneun. Kakara oge meunang sababara angsrodan, kadenge sora anu gagalaprakan, mana horeng si ruyuk anu tadi kapangpengkeun ku pecutna Bahrowi. Ruyuk! Ruyuk! Andi gegerowan anu saterusna mere isyarat ku susuitan. Suit! Suit! Mere tangara, sora anu gagalaprakan teh beuki tetela, malah dibarengan ku sora ngagelik-liri. Andi terus susuitan bari panunan itenan kapal bah datangna sora. Galaprak, galaprak beuki deukeut, rungkun saliara oyag. Pecenghul anu boga sora teh mecenghul nembongkeun bari aclog-aclogan, jangjangna teu reureuh ukur anu sabelah dan anu sabelah deui mah tembong ngaplek, sukuna atuh anu sabelah mah ngeket teu bisa ditincakeun. Duyuk, sarua nasib teh jeung aing geuning. Andi ngagero bari reumbai cimata, ras kana kayaan si ruyuk. Pangna kitu teh lantaran bebela ka manehanana. Hayu, hayu ulang balik ruyuk. Deudeuh teuing maneh nepikeun ka kieuna. Yap naik kena tak-tak. Andi bari dongko ngasongkeun tak-takna. Si ruyuk ngadeuketan, kerewek ku Andi ditewak, heg dicengclekeun di luhureun tak-tak kencana. Mun jelema mah piraku terambi sak mireungeun nu jadi dununganana harita, ukur matana we buburilakan bari sorana ngagelik-liri. Geus kitu mah Andi terus ngangsrod ka luhur bari dina tak-takna nyengcle si ruyuk. Nepi ka luhur gek bae diuk dina jukut ngareureuhkeun ka cape.
Kaayaan di jalan TS tuning rehe taya saurang oge anu ngulambreng, sedengkeun angin ngahiliwir nebakana awak, tudu matak seger oge, karasana teu beda we tinu dihihidan. Pamiarsa sadayana nu hararejo kana duit, kumaha ngarasa reuasna Aki Surdi jeung Nini Uti barang mireungeuh Andi ngarongheap dina kayaan badan anu sakitu ruksakna. Bari diubar aberna ku Nini Uti, barabat bae Andi ngadongengkeun ditetek taya nu kaliwat. Waktu Andi nanyakeun ka Aki Surdi sugan apal ka Nyi Mojang anu geus nulungan ka manehna, lapur Aki Surdi oge teu nyahoeun sok padahal antara panenjoan jeung kalemur hujung teh teu sakumaha jauhna. Puguh da Aki Surdi mah tara ka mana-mana, beunang disebutkeun kurung batokeun, kabarudak ayeuna mah luput eueuh nu wawuh. Geus kitu mah kapaksa Andi teh rek ngadon ngaringkuk di panenjoan aya kana 3 mingguna geuringna teh. Ngaran-ngaran jalma nu aya kahadean teu wudu atuh salila ngaringkuk teh tepetot-petot kudu ngalayad, teu sirikna ngabrul, kijat mah si Bopeng jeung Kemed oge geus aya kana 3 kalina ngalayad, geus puguh Halimi mah jeung Nyi Enda teu sirikna unggal poe merlukeun ngalongok. Nasibna si Ruyuk oge teu beda ti dununganana, sarua pada ngaringkuk teu bisa liar, ngan bubuhan sato we meureunang, manehna mah gancangna keur cageurna teh, saminggu oge jangjangna geus sabiasa deui, sukuna atuh geus cager pisan. Ari ayeuna rek kumaha maksud hidup teh Andi? Kawasna moal sabeumna maluruh anu dimaksud teh tangtu bakal bekilo bagarapeun teh, tangtu minang panghalang ti Bahrowi. Aki Surdi nanyakeun kumaha pilakueun Andi saterusna. Sumuhun Aki teu sawios, jamak sakieu mah sareng tos pasti kedah kitu. Namun anu janten abdi bingung teh, kedah ka mana milarian pigureun kanggo nambihan pangarti. Kumargi, abdi moal kapalang dina hal ieu teh Ki. Salami jalma-jalma jahat masih kumulendang di alam dunia, ieu tangtos rahayat moal ngaraos tingtrim. Salamina tangtos bakal diudag-udag ku kasieun. Dina ngebrehkeun eusi hatena teh, Andi satengah minta bongbolongan. Sanyana mah Andi teh aya pikiran rek guguru ka pamardaka, tapi manehna hayang ngadenge heula saran ti Aki Surdi. Hade eta pamadegan teh Andi, Aki mupakat ngan kudu dipikir teh memalana ulah-ulah nyawa sorangan jadi taruhanana, teu sagampang seperti nu aya dina pikiran Andi. Ceuk Aki Surdi toleh mere pepeling. Numawi Aki, cobi atuh kedah ka mana abdi guguru kanggo nambihan deui pangarti. Andi teu beda we tinu nyesedek ka Aki Surdi. Di Cigasti aya teh melah aya paguron cenah di dinya teh, kasohor ku Cimande Wuhun,
atawa di Cicapar guruaneun mah sumberna mah cenah masjid di Cigasti rerehan Abah Darga almarhum ngan bubuhan jalma panjang dengkah liga ambehan teh agemanana teh lain saukur Cimande buhun bungkul lamun bisa guguru kadinya mah muka oge teh Andi. Aki Surdi nuluykeun omonganana. Saha jenenganana ki manawi abdi tiasa guguru ka anjeunna. Can naon-naon Andi teh jol sumanget we. Gumilar jenenganana teh Andi, tapi sigana mah moal ditarima sabab sakanyaho aki anjeunna teh teu ngamuridkeun. Aki Surdi ngajentrekeun. Bade dicobian we ki, ditampi nuhun atuh teu ditampi sawios. Abdi bade kanu caket we ka Cigasti. Kieu we atuh ulah waka kanu sejen ka aki uda we heula lantaran cek aki mah aki uda teh lain cetek-cetek pangartina malah ti heula oge aya beja pernah patelak jeung Mbah Rowi di huruf kutiluan malahan mah tapi kabuktian Mbah Rowi teh teu mampu. Ka aki uda saya atuh ki kinten-kintena kersaeun moal anjeunna ngajar ka abdi. Nyepiraku we make tidaikeun keun engke urang caritakeun ku aki lamun aki udah aya ka dieu nya atuh teu wae nya urang haja we datangan ka Tangulun. Andi lain deui jigrahna ngadenge kitu teh sabab cenah cek Pang Amir oge aki uda teh jawara pilih tanding tapi teu pernah boga murid. Anu tangtu sagala jurusna can nyebar atawa dikanyahokeun jeung pan kanyahoan pisan kumanehna kumaha kahebatanana Pamardaka waktu nulungan Kisahudi atuh naon anu bieu dicaritakeun ku Aki Surdi yen Pamardaka pernah patelak jeung Mbah Rowi apan manehna oge nyaksian harita teh malah lamun teu ditulungan kumanehna mah geus pasti Mbah Rowi teh dibuntungkeun leungeunna ku Pamardaka. Kabeneranana teh tekung silila Pamardaka ngurunyung ka panenjoan waktu ku Aki Surdi dicaritakeun yen kitu maksud Andi nyapikeun Pamardaka mah ngarasa atoh bae nu aya sarta teu hese beleke langsung nyanggupan sarta rek ngajak Andi sina cicing di Tangulun. Sanes bebeja ka Aki Sahudi utamana mah menta pangdoana sangkan dilangsarkeun sapaneja teu pinanggih jeung halangan harungan dina engguning nyuprih elmu ngalap pangarti ti Pamardaka sarta sing digampilkeun dina ngahontal pamaksudanana anu ayeuna mah garapeun teh jadi tambah berat. Geus mah anu utama oge can laksana nyaeta manggihan jalma nu boga ceda dina beungeutna katurug katutuh ayeuna kudu nyang hareupan Mbah Rowi teu kacaturkeun di jalana ayeuna Andi geus tetep tumetep di Tangulun nuturkeun Pamardaka ngalap elmu nambah pangabisana. Lantaran geus aya dasar ti awalna katurug-turug calakan deui Andi teh dina narima sakabeh pangajaran teh taya pisan halanganana mangka-mangka dina ngetrukeun elmuna teh Pamardaka teu alang kumapalang. Andi bener-bener digemleng lahir batina mun baheula mah ku Kisahudi Andi teh ukur diajar ngeunaan lahirna we anu sakirana perlu tapi ku Pamardaka mah batina oge digemleng luar biasa. Anu matak ayeuna mah daya tahan Andi teh jadi ningkat malah pangabisana oge 10 tikel ningkatna ti mimiti dikombinasikeun jeung tekad dina dirina anu moal aya bangsana. Katambah meunang gemblengan ti jawara anu lain sabongbrong antukna dina waktu anu ngan sakedeung ngajadikeun Andi teh ngajirim jadi jalma nu hebat luar jerona. Dina waktu rek ninggalkeun Tangulun teu wudu dibarengan ku nyurucudna Cipanon ngarasa berat teu ngalengkahkeun suku teh rusras kana kanyaah Pamardaka saimah-imah anu dina ngaragrageun kahemana teh geus teu asa jeung jiga deui teu beda we saperti ka incuna pribadi.
Memang mun diukur mah waktu satahun teh asa sakotiapna keur karasana, komo pikeun Andi mah pedah meureun ngarasa betah ngumbara di Tangulun bari nuntut ilmu nambahan pangarti. Tapi dina waktu satahun eta teh di luaran mah kacida nimbulkeun parobahan anu pohara, utamana mah dina widang keamanan anu beuki dieu teh karasana asa beuki riweuh anu ditimbulkeun ku kalakuan Bahrowi sabaturna sarta Ki Jantra jeung komplotanana. Malah komplotan Wigena anu geus lila teu kadenge oge ayeuna mah geus mimiti jadi buah carita balarea. Ngadenge katelengesanana anu kacida beungisna oge geus matak muringkak bulu punduk. Waktu Andi ninggalkeun imah pamardaka, harita teh geus jauh ngan masih aya di wewengkon Tangulun. Keur jongjon we ngeutrik leumpang bari hatena rusras kanu ditinggalkeun. Nah atuh tibe hareup rentang-rentang aya nu leumpang papag jeung manehna. Anu matak ngagebeg pikeun Andi teh eta bet mireungeuh ceda dina beungeutna anu ngeudatina lebah tarang nyerong ngaliwatan irung nepikeun ka tungtung biwir lebah katuhu. Puguh eta pisan anu salila ieu keur diteangan teh. Jalma anu ceda dina beungeutna anu sirikna beurang peuting teu boleh jadi pikiran. Ari ayeuna kalawan teu disangka-sangka bet papanggih, najan cantang tu bener henteuna geus cukup pikeun ngageuterkeun hate Andi, jajantung ngadadak ratug sarta ti koro karasa seuseut. Punten Pak, Andi ngoloyong ka hareupeunana ngahalangan jajalaneun. Aya naon jang? Nu ceda beungeutna teh nanya bari ngarandeg. Ngarasa kaget oge aya budak ngora anu teu wawuh nyampeurkeun ka manehna. Punten we Pak, ngawagel aya anu bade ditaroskeun ieu teh. Andi nyaritana tetep sare. Aya naon kitu? Punten we ieu mah manawi Bapak kenal sareng anu namina Parais. Sora Andi ngageter pangaruh ratugna jacantung. Rais mananya? Parais urang Cipancar. Rais Cipancar? Nada tos lila maut jang.
Tah, eta geningan Bapak uninga. Leresnya maut nanti alatan aya nu ngabegal di lebah tutugan leuweung tiis. Andi joltog moal nanyakeun hayang geura meunang kapastian percuma dibawa ngayayai oge. Nah saha teh urang teh? Eta jalma ngadon Malik nanya sarta temong beungeutna semu anu reuwas. Ku kituna mah pantes sabab manehna teh tayalian anu ngaranna Adria urut anak buah Bahrowi anu keur dipaluruhna. Apanan abdi teh putrana almarhum Parais, piraku Bapa hilap deui kana ieu. Ceuk Andi bari nembongkeun leungeun kencana anu buntung, ti tadi mah disumputkeun ka tukang. Ai, naon maksud ujang teh? Adria balaga pilon, padahal hatena mah lain deui ngagebegna lantaran dihenteu teu oge manehna inget ari dikoreh deui mah kana kajadian sababaraha taun ka tukang buruh bre. Apanan harita basa Kirais rek dipateni teh aya budak anu keur nangkeup bapana, malah manehna inget pisan kumaha kociak dengekna eta budak nalika bedog Bahrowi ngagabres nyapatkeun leungeunna nepikeun ka tembus kana hulu angen bapana. Ulah api-api teu apal kapan harita oge bapa teh ngiring ngaraponan ka pun bapa sanes. Malah eta ceda dina rarai bapa oge akibat sabetan bedogna pun bapa. Andi nyaritana masih leuleuy. Ai, montong sok nyesedek deuleu. Memang aing nyaho mautna Kirais, tapi lain kuring lumayan. Ulah asal nuduh bisa jadi mata ke. Adrian ngagebes bari ditungtungan ku ngancam sagala. Geus, teu kudu mungkir. Pan harita teh bapa kuring dihurup ku tiluan. Salah sahijina Andika. Andi mimiti heuras nyaritana. Sugan si lain mah yang modarnya, lain aing anu mayana oge. Adria jadi kahudang amarahna, ngarasa tengenah ditutunjuk ku budak satepak bari geus kajudi lamun ieu jajaka teh baris nyieun balitungan. Memang bapak kaula lain kuleungeun anjeun langsung maotna, tapi anjeun harita milu andil. Andi napsuna beuki mudig-dig. Geus bae ulah kabau-bau sungut. Geura tandeskeun naon kahayang si laing ayeuna. Ceuk Adria, deuk nagih hutang, kaharti teu? Kurang ajar. Wani kitu sia ka aing. Nyata tu wani Pak, abi bade uih deui atuh nya. Tong loba catur tanpa bukur carita tanpa nyata. Geura puhit ka sakti anu nyamuni geura sambat cimat-cimat anu di rumah. Geura pake sakabeh jampe, geura baca sagala mantra, urang tarung ngadu jurus, urang ijen ngadu wesen, silih petik pati, silih ala nyawa, silih cabut umur. Perang tandang, perang tanding, perang pupu, perang dadali, perang taraga, perang pakarang, perang galungan, perang dukut, perang pabuket, perang bibindihan, perang seseuredan, perang giri gamana toya gamana, perang campu di luhur gunung, perang rongkah di tengah samudra. Silau kajiwa permana nem pada nem, anak menak tunggal anak menak, anak caca tunggal anak caca, anak ucing eta mah anak ucing. Jadi opo koe wani marang aku, ura wani dening opo aku lanang koe lanang, isuk wani sore wani saiki wani sakarepmu kuladeni isuk Jumat seneja pira tutunggalan opo jike dinduran cekel sabuk pilang tatu silih teke silih jengut silih colok liang irung becik. Jeung aing oge cantang tu salamet sia. Ayeuna ge modar. Ya. Adria langsung narajang. Andi ngagentak ngawangun gerakan tapak jalak mapak bedog lawan, tapi Adria anu geus loba pangalaman, sanggeus leungeun anu nyepeng bedogna ditaki sarta siku-siku lawan terek ngahanca beuteungna, sakilat manehna ngejat mundur. Bari ngarubah gerakan bedogna disabetkeun ka katuhu, maksudna rek nigas beheung Andi. Ngan orokaya Andi lain lawan samanea, komodi ayeuna mah tingkat pangabisana teh geus teu bisa dianggap enteng. Sakilat ngareundeuk nyumputkeun sirah, sedengkeun siku-sikuna dihembatkeun ngawangun gerakan capit hurang. Pugu we Adria anu tingkat pangabisana aya di sanapeun Andi, waktu bedogna dicapit sarta sakali murilitkeun oge bedogna teh menceleng. Nah cocolik tarasi teh beti piceun euy.
Ari kitu carana mah kuring ge moal make pakarang atuh. Andi ngece lawana bari ngasupkeun siku-sikuna kana cangkeng. Alah, montong tak kabur sia setan. Can nyaho sia, si Adia ya. Adria hohoak bari panuna mah siga anu neangan pilumpateun. Montong ngadon nyungkur sia, kadieu gerana rajang deui. Ceuk Andi, ngarasa ditangtang mah Adria latwe poho, manehna geus teu mikiran deui kudu kabur. Sebrut narajang lir munding edan, anu ditarimana ku Andi ukur ngarinyu bari ngakilek saeutik dina gerakan Cimande Buhun warahan Mad Taslim. Adria ngargo pikirna panonjokna deuk ditewa kudu jadi lawan, tapi manehna geus katipu atah-atah. Andi gentak ngarobah kuda-kudana bari sakilat ngasupkeun tenggelan dina gerak landak nobros gunung. Adria anu ngarasa ruas ku gerakan Andi keuat ngajaul ka tukang bari nyabetkeun leungeun rek mepeuh pigelang. Tapi Andi leuwih rikat, keuat manehna narik leungeun sarta langsung ngagunakeun jurus panggalmui. Adria anu keur culang cileung sabab ngadadak lawan teh ngaleungit, habek punduk Adria diketig, masih untung Andi make leungeun katuhu. Adria nyolontod ka hareup bari ooan rek utah. Siga nu nyiram wae sia, ceuk Andi. Adria teu ngomong, ngadon terus naraja ngabubat babit, teu beda we jeung munding edan, tapi Andi teu ieuh geumpeur. Manehna siga nu ngahaja meres tanaga lawan. Geus mending bejakeun we, saha nu mateni bapa aing teh Adria? Ceuk Andi bari ngakilekeun badanna ngenca. Hirup pereup Adria ukur ngaliwat hareupeun irung, celeng Andi luncat sahibas dada. Teangan wae ku sia setan. Adria masih embung ngabejakeun, ceuk pamikirna najan dibejakeun oge tetep manehna moal bisa leupas tina wawales. Ku kituna manehna terus ngahujanan Andi ku serangan anu lumayan matak bahaya. Heuga tu ari keukeuh moal ngabejakeun mah, ulah sambat kania ya Adria. Andi nyerongkeun awakna ngatuhu bari narik suku kenca, serog suku katuhuna maju dibarengan ku mapag pereup Adria anu ngalacukang irungna. Bet pigelang Adria dipapas ku leungeun kenca, lain deui ruasna Adria sabab leungeunna karasa siga dibabuk ku beusi, can oge sempet ngejat, jedak leungeun kenca Andi didorongkeun dipake ngadagor careham. Untung Andi teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Tapi najan kitu, balukarna pikeun Adria mah cukup ngajadikeun ngabangkieung. Bret, jurus cakar heulang Andi teh nyabet beuteung Adria. Adria ngoceak teu kuat nahan ka nyeri, beuteungna karasa panas sarta nyanyautan. Awak Adria anu keur ngoleang teh disampurnakeun ku sabetan suku Andi kana babajeg. Gedebut, Adria notog teu hudang deui. Anu saterusna mah gegerungan, getih baloboran tina kekemplongna. Coba lamun anjeun ngabejakeun, meureun kuring moal nyieun tindakan model kieu Adria. Ceuk Andi bari nyampeurkeun. Leuwih hade paehan we aing. Ceuk Adria bari muringis nahan ka nyeri. Lain eta nu rek dimaksud ku kaula mah, lantaran kaula nyaho lain Andika anu ngabinasa bapa kaula. Memang harita Andika pipilueun, tapi Andika mah aya nu marentah lain. Leres ujang, bapak mah mung nurut kana parentah. Adria akhirna mah leuleuh sanggeus nempo Andi ngadon cingogo hareupeun. Tah, da leres kitu, cobi atuh terangkeun ayeuna, saha nu marentahna? Bahrowi ujang. Siapa? Bahrowi. Pamiarsa sadayana, lamun seug Andi ngadenge guludugna janti kadeuketan, moal saperti hari tak ngaranjug sarta ruasna barang ngadenge pangakuan Adria. Nu leres eta teh Pak.
Andi siga nu teu percaya kana dedengeanana. Laras Ujang, harita teh opatan, meureun Ujang oge emut. Ngan anu duaan deui mah siga bapa we ukur nurut, da gegedugna mah Bahrowi. Ari anu duaan deui saha namina Pak? Andi hayang tetela. Si Sudinta jeung Ki Ardasim. Tapi anu nelasan Ki Rais mah Bahrowi. Malahan harita teh ali mata virus bapa hidup oge dicana ku Bahrowi. Tiasa dipaluruh bilih bapa ngabohong. Ceuk Adria mereka terangan anu bisa ngayakinkeun. Ari ayeuna bapa nah teu ngagabung di jeung Bahrowi. Salila ieu bapa mah tara direken. Jeung teu adil we dina babagi hasil teh, jawab Adria. Masya Allah, Bahrowi, tetela anjeun geuning. Gerentes hate Andi bari ngaharu. Manehna teu nyangka sacongo buuk oge, deukeut-deukeut anak tales, salila-lila dedeuketan malah make guguru sagala, horeng manehna teh musuh anu kudu ditumpes. Ari ayeuna bapa bade ka mana? Bade ka Tangulun Ujang. Nah linggih teh di Tangulun kitu. Sanes Ujang, ka Tangulun mah bade ka pun anak. Linggih mah di Karangsari. Tos we Pak, cekap sakitu. Ceuk Andi bari ngaleos ninggalkeun Adria. Bahrowi. Tetela kajahatan anjeun teh kacida pisan. Tunggu Bahrowi, si laing ulah ngeunah-ngeunah, kaula pasti bakal nyieun balitungan. Andi ngagerendeng, hatena panas nyongkab anu taya di kieuna. Saja jalan leumpang bari tungkul, dina hatena beuki timul tekad anu diduru ku amarah anu nguntab-nguntab. Cag heula Andi, ayeuna urang kocapkeun nu sejen. Boh di mana boh di mendi, lamun aya kembang anu keur sumedeng mangkak ligar, bang bara teh sok ngadareuketan, ting hariung teu sirikna parbut ngagimbung. Kabeh-kabeh pada hayang nyeusseup madu kembang anu kebeku wawangi. Saperti ayeuna di Cipancar, jelas nama di imahna Pak Haji Sobana. Lamun dipapanekeun kana kembang mah Nyi Euis teh. Panjang nama Nyi Euis Sumarni, mangsa ieu teh keur nyambuang medal wawangi, pikaheroyeun bujang-bujang toloheor, tamah-tamah boga legeg narik hate, wandana ngahudang rasa, pamuluna matak giung. Bubuhan umurna kakara-nincak wewelasan, mun buah mah keur meujeuhna gumading amis gahar ubar anu keur lanjung. Teu heran lamun bujang-bujang teh rabul daratang ngahlaran. Ka imah Pak Haji Sobana teh jadi loba anu daratang, teu matak era nyampeurkeun da aya alesan keur nganjang. Dadakuna mah deuk manggihan jangdana lanceukna Nyi Euis. Ngan eta anu daratang teh ukur anu ti anggangna, ti leles atawa ti kadungora, kitu oge sakur babaturanana jangdana. Ari urang Cipancar namah tara aya nu pirajeunan, sababna mah ngarasa serab kana kaayaanana, di lain-lain oge lain babad lain pacing campaka kuduna, katurug ngarasa wegah ku polah petana jangdana anu kacida adigungna asa aing uyah kidul. Sakalieun aya babaturan ulina oge sok kubas gebes, teu hayang we sigana teh wawuh ari jeung jalma kokoro cacah kuricakan mah ngarasa hina atawa sieun kasoro rejeki meureunan. Paingan ceuk babaturan Andi, yen jangdana teh jadi gede hulu umaing, jajauheun daek cacampuran,
dina sakalina amprok oge tara ieu neuleuh beungeut sumauna daek nanyati heula. Sakalina ditanya oge ukur batik kunyem we saperluna. Tapi ari ka Andi mah manehna teh teu kitu. Andi mah jalma anu lain hampas-hampaseun jeung meureun peda apal kana sifat pangadatanana. Talajakna Andi anu leungger matak seber, ongkoh deui mireungeuh Pak Haji anu sakitunya ahna ka Andi anu memang geus gede pisan jasana. Atuh Nyi Euis dina narima Andi teh geus teu tumarumpang deui, malah lamun anu sok nitenan model Biirah mah sikep Nyi Euis teh asa kaleulewihan. Lamun lila Andi teu ngulambreng teh sok natanyakeun, komo sanggeus manehna disalametkeun tina bahaya mah teu sirikna unggal poe nananyakeun. Mangsa Andi guguru ka pamardaka anu sakitu lilana teh Nyi Euis katembong nguyung. Sakitu oge geus cukup pikeun Biirah mah unggal poe sok digeugeuikeun ku sindir sampir, majar teh ulah sok ngabotoli mun hayang mah kucurkeun bae. Digonjak kitu teh tara ieuh ambek, malah pasemona teh sok jadi tambah alum. Beuki ebreh wae pikeun Biirah mah yen Nyi Euis ka Andi teh boga rasa katineu. Atos atuh Nyimas ulah diemutan bae, engke oge pasti uwi. Ceuk Biirah mimiti ngagonjak. Sa anu teu uwih teh Bibi? Nyi Euis api-api teu surti. Eta sugan Nyimas nuju ngemutan saha kitu? Biirah ngadon malik nanya. Bibi mah Nyi Euis ngomongna laun bari luk tungkul. buah Bibi Kang Andi tos gaduheun. Ulah salempang geulis benten serekna Bibi mah. Ceuk Biirah. Nah geningan sakalina ka dia oge sapertos anu teu aya perhatusanana ka Euis teh. Ih, panginten Jang Andi teh ngaraoskeun sanes babadna. Temal Biirah. Beda Euis anak nu beunghar. Padahal eta mah teh tiasa janten ukuran atuh Bi. Da sami makhluk Allah. Nyi Euis nyaritana bari tetep tungkul. Kapireungeuh tina juru panona semu aya nu ngecelak. Eleh, sae atuh Nyimas gaduh pamadegan kitu mah. Nanging sapertosna mah tetep wae Kang Ojang Andi mah janten rumegag da teh. Komo disok seueur jajaka anu sarumping. Biirah siga nu hayang ngorehan eusi hati Nyi Euis. Eta mah panrerencangan Kang Dana. Malah abdi masuk sebel tah kanu namina Asep Charles. Jabat dicunihin teh meni sok kumaha Asep. Sedih Euis mah. Nyi Euis ngebrehkeun ka tresepna. Komo eta nu badegul teh saha geuning? Katinggalan teh meni nyosor-nyosor wae. Oh, eta mah Jang Husein urang leles putrana Haji Kodir. Komo kasih eta cua pisan Euis mah. Bi, saurna Kang Andi tos uwihnya. Tapi nanti acan ka dieu geningan. Nyi Euis nyalenggorkeun. Sumuhun saurna mah panginten masih keneh capek Nyimas. Keur uplek ngobrol kitu di luaran kadeng aya nu uluk salam, sorana geus teu bireuk deui. Boh pikeun Nyi Euis, boh pikeun Biirah mah. Gebeg Nyi Euis teh mani ngagebeg, jajantungna ngadadak ratu, tapi paromana mah katempo bangun anu marah mai. Tah geningan aya ka dieu. Ceuk Biirah ngajawab salam bari muru panto dapur. Sing horeng Andi, manehna mah geus biasa sok liwat dapur lamun ka imah Biirah teh. Gening Jang Andi, kumaha damang? Iap kalebet. Ceuk Biirah someahna keur. Alhamdulillah aya hibar pangdoa Nabi, kumaha sawangsulna. Andi nembal pasemona teh eleh pinuh kabunga. Dupi Mang Amir aya Bi, ceuk Andi bari culang cileung. Hanjaka Jang Andi, Mang Amir teh nuju kaleles. Mangga atuh kalebet ka dieu we ka dapur, da panto payun mah ditulakan. Bibi mah bade kepancuran heula ieu teh. Ceuk Biirah siga nu ngahajasina Andi rineh paduduaan. Leos manehna mah kapancuran bari ngelek seuseuhan.
Sawios bi abdi ngantosan we di dapur. Ceuk Andi bari sup ka dapur, maksudna mah rek bari ngadedengekeun anu salila ieu minuhan hatena, da cicing di imah mah puguh era, komo deui ari ngahaja nepungan mah teu kaduga ku ka era, sok disebut siga nu ngajogrogkeun maneh. Nah atuh barang sup ka dapur, lain deui ruasna sabab kasampak Nyi Euis keur cinutrun dina jojodog bari nying hareupan hawu anu masih camewe kawan tu can dihurungkeun. Geningan aya tamu menawi teh kumaha damang Nyi Euis. Sora Andi ngadadak seuseut kadorong ku ratugna jajantung dume anu salila ieu jadi ceungceuman teh bet aya di hareupeun. Nyi Euis ditanya teh lain ngajawab, ukur panon we ngadilak bari luk ditungkul samar pola siga nu geumpeur. Tayoh nama jajantung Nyi Euis oge moal beda ti Andi. Nuju damel naon geuning nyalira di dapur Nyi Euis? Andi nanya deui bari geek diuk dina bangku panjang, sagala rasa campur aduk atau sieun jeung hariwang minuhan jero dada. Atoh dumeh bisa tepung paduduaan, sieun sok hate Nyi Euis teh teu sapagodos jeung eusi hatena, hariwang bisi kanyahoan, derweh disangka nu lain-lain, pangpang nama hariwang kanyahoan ku Bu Haji. Ieu nuju naeur cai ngabantosan Biira. Nyi Euis rampang reumpeng. Geuning. Hauna oge teu acan aya seuneuan apanan. Andi ngarenyu geus kajudi lamun Nyi Euis teh samar pola. Sumuhun bae bade. Ceuk Nyi Euis bari ngarasa keheul oge pedah Andi beuteut telepeh. Teu sae Nyi, cambogo payuneun hawu ti Isma. Pilih aya nu mucung ke. Ceuk Andi. Sok aya naon kitu? Nyi Euis munurkeun jojodog, diukna ngised ka tukang. Sok aya orai bedul, resepeun pisan dina lebu ti Isma. Ceuk Andi bari teu leh mesem. Kelakan yang sieunan Kang Andi mah. Nyi Euis geuwat cengkat tuluy nangtung hareupeun Andi, bari tungkul teu wani adu teuteup. Damang Nyi Euis teh. Teu damang pasti ngaringkuk di rorompok atuh. Tembal Nyi Euis bari imut ngagelenyu. Beuh, lamun eta imut disangareupkeun ka kuring, matak wani nukeran sanajan ku nyawa oge. Geurentes Andi bari ngised diukna, maksudna mah meureunana sina Nyi Euis diuk oge. Tapi eta mah jol kubrag we labu, sabab bangku anu didiukan teh nyung kedang. Aduh, Andi teu sempet cengkat, gedebut bae cungcurunganna teh ti teuneut. Geuning ayeuna mah tiasa sirkus Kang Andi teh. Ceuk Nyi Euis bari ngeuh keui.
Ih, ngadon yang serikeun sanes nulungan kanu cilaka teh nya. Ceuk Andi bari nyekelan bujurna anu karasa seueul balas diteuneut. Satuluyna mah maranehna teh uplek ngobrol silih dongengkeun pangalaman. Kenging naon ngumara teh Kang? Uis nanya bari ngareret ku juru panon. Teu kenging nanaon ukur hate we rajet. Temal Andi. Ngadenge kitu Nyi Uis ngadadak ratug. Aya rasa timburu dina hatena, geus teu wae sangkaana mah Andi ngampleng teh lantaran aya nu sejen. Nuhun, rajet we dume salami ngumbara teh. Hate mah tetep dicipancar, ngantet kanu kakantun. Ceuk Andi. Naon kitu anu kakantun teh Kang Andi? Eta Oray maksud anu dipayun bade dipacok oray. najan Andi ngomongna teu kebat oge geus matak nyieun ngageterna hate Nyi Euis. Temung tina cengkir gading papasangan anu turun naik bawaning kasurung ratugna jajantung. Tabongan atuh angkat teh meuni teu aya wawartos. Nyi Euis bangun nganaha-naha. Apaan eta oge atos wawartos ka biira? Nah, teu didugikeun kitu. Andi nanya, hatena ngadadak ngemplong pinu kabungah nu taya papadana. Teu kedah neudeun carita mi HP basa. Rizky masih sanggup ngupingkeun. Duka mung ukur setengah hati. Memang setengah hati Euis. Antawis urang tepan kehalangan jurang anu kacidalung kawing. Andi bangun humandeuar. Teu aya jurang anu lungkawing. Apan urang tiasa ngadamel cukang gesan meuntasna. Nah sapertos anu kecing kitu geuning Kang Andi teh. Nyi Euis nyaritana tatag disipuh imut ngagelenyu sarta rindat panon anu matak nyeredet. Anu teu salah matak Andi wani nukeurkeun ku nyawa oge dumeh karasa nikmatna. Nuhun atuh, reug-reug akang teh ayeuna mah. Ceuk Andi mun kongang mah hayang ajrag-ajragan. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui nya kanggo lalakon si buntung jago tutugan teh. Kabayang endahna nya mimiti urang boga rasa kahiji wanoja heug eta wanoja ge sarua kitu rasana ka urang teh. Cinta nu munggaran teh nya endah pokona mah. Pokona mah kitu nya. Kuduna musik kitu tah kita.
Pamirsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya. Ni endahnya cinta nu munggaran cag urang tuna ilalakon si buntung jago tutugan, insyaallah kin urang lajengnya dina episode nu salajengna bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.